panganten teh geus nyorang mangsa setengah abad. Marengan gurat lalakon di sorang kuduaan empat jeung Ajib ngurung waktu 50 tahun lilana. Sabada naratas jalan nu panjang milang pirang-pirang patempatan kiwari duanana pada padang wotretkeun mangsi emas nganggit lagu nikah emas. Nepi ka kiwari taya nu betus saha nu panggilanna balaka. Nu puguh mah duanana terus pasini gesan ngambah rumah tangga. Jatuh rami ping genep Agustus 1855. Ayib Rosidi 50 tahun katukang estuning jenglengan rumaja nu taya kakeung. Milu cicing di dayeuh Jakarta ngajang gelek jadi pangarangora. Ti leuletik Ayib geus dalit jeung buku. Miangna ti Jatiwangi kajurung ku resep macan. Lain seukur aub jeung pangarang entragan beh ditueunana. Ayib ge pangarang nu produktif najan harita umurna kakara 12 tahun. 4. Patimah Mojang rasa mulia nu kungsi sakola di taman siswa. Kasebut Mojang Jalingka rea kacaturkeun paripolahna kawas lalaki. Timimiti teterekelan kana tangkal jambu nepi ka menerkeun kenteng. Harita Ayib milu nganjrek di bumina Paratijan. Nurutkeun pawalim adi beuteungna Paratijan, Ayib mimiti ka Jakarta basa kelas 2 SMP. Bumina Paratijan meh paeuteung-euteung jeung bumina Ibu Mantra indungna 4. Da puguhna tangga, Ayib jeung 4 sok arulin sakumaha galibna barudak rumaja. Ayib ke Jakarta teh tahun ajaran enggak. Ayib teh kelas 2 SMP. Nah, ngolencengan pondok biasa SMP teh gitu. Terus sakolana teh di SMP Salapan. SMP Negeri Salapan di Pegangsa. Tari Kang Ayib aja sempat sok boncengan. Tengahnya dah tuh gitu maksudnya gitu. Neng hari budak teh gitu nya. Hari budak teh empat sareng Ayib teh katingal teh. Da tawis. Nah, namanya istilahnya bobogohan ya. Da mangga hari bapak ge hari teh mah masih pemuda gitu nya. Gitu. Wawanuhanana 4 cing Ayib mimitina mah ukur semet babaturan ulin. Rea barudak rumaja nu sok ngariung di imahna 4. Nya di antarana Ayib Rosidi. Kumaha mimitina 4 kata ciku Ayib? Ada kumahanya hari itu mah. Salah heor gimana cece mah oleh karena sok boboan bae gitu. Ya, tapi kata ikut itu kelantan izin beden. Wis namun jodoh mah kudu ka Ayibnya jadi Ayibnya jadi mana itu obat tingkah gitu kan. Gitu ya saya tinggal kenal gitu kayaknya gitu ya sederhana saya mah. Ya. Cece mah sok ieu saya nu tidak ngalamar eta bakal pisah teh ai lance cece jeung sadayana teh 1 juta kumargi nyare kumaha hirupnya barudak kene rumah tangga kumaha arek ngahirupan anak engke tapi waktu dina pruna Kang Ayib ngalamar ka pun dia mah gue mah dia tampil we da sibana kitu ka abdi jadi saya teu ngalamar eta dikawinkeun kantos balik lalajo sareng atuh ponakan kararopok kemudian undiang teh satunya da cece terboganya orang Jawa nya dan digebuk atau kudulang. Ayib mindeng nyaksian paripolah 4 nu Jalingka. Gigireun imah nu di kosan ku Ayib aya tangkal jambu. Nya di dinya 4 sok tetaekan teh. Keur budak mah justru sok tetaekan.
di geureun imah tempat akang cicing eta ka jambu no. Kayak kana di cucu. Harita 4 gerahadean jeung urang Jawa. Kitu we bobogohan barudak rumaja. Nepi ka hiji mangsa. Ayib nyaksian 4 dibonceng ku lalaki sejen. Fungsi sekali mangsa cucu bebejare ka mana mah. Hari kitu akan keluar tigang katanya beboncengan jeung jalma sejen. Sajak tanpa judul untuk Pat. Ketawalah karena keduanya telah berpadu. Pada hari hujan-hujan dingin begini, di luar kesedihan yang bertubi menimpa seharian, dan ketawalah menghangat dekapannya. Terasa padaku kehancuran kita bangunkan, dan batang hijau bening embun di pucuknya menari karena tawaku kering. Dahan-dahan ini seluruhnya sudah ditinggalkan olehku dan olehnya. Dari tingkap ada putih awan dan senyumnya. Dari hatiku ada putih kesedihan dan hujan yang membutuhkan hari yang sebentar membagi pada pagi. Apakah harus mendekap erat, jangan pergi, dan ragu pada langkah-langkah pernah kubikin. Dari tingkap keluar malam, sepanjang deritanya bersambutan, terlalu rapuh bersandar rawan yang dapat ia temukan dari dalam. Oleh kecewa, lantas buta, dan merupa cinta minta balonan, harap dan kesatuan mewarna terkatung jadi permusuhan. Pintu tertutup baginya siang. Dari jendela samping berada rapat di sisiku. Berlalu sudah sebuah hari panjang, lupa pada kemauan bercumbu. Malam jatuh di senja putih, berangkat di pangkal pagi, dan keinginan berdekap penuh kasih, sia-sia sekali. 19 Oktober 1954. Keempat mah saha nu panggelana ngalamar nyaeta nu baris dipilih jadi pisalakieun. Ayib kasebut gede kawani datang ngalamar basa umurna karek 17 tahun. Eukeur mah diangsonan ku babaturanana deui anu nyebutkeun magar Ayib keempat teh henteu daria. Di panasan kawas kitu
katambah menang pangrojong timang Ola es Sumarna Putra Ayib nepungan kolot nak 4 nepikeun maksud pikeun mileuleungkeun 4. Reanu hemeng jeung cangcaya basa nyaho Ayib rek nikah dina umur 17 tahun. Pakasaban Ayib ukur ngandelkeun nulis kumaha bisana ngabayuan pamajikan. Nganarita nu nyeponsoran akang supaya ngalamar teh Mang Ola. Tapi wanci nu mustari teu burung cunduk. 4 Ayib pangantenan. Ya kita keluarga bisa yakin ya, Bapak Akang selalu kata. Tapi harita Akang kan jadi redaktur majalah Rosa. Bulan menang 500 perak, itu mungkin jadi 500 perak. Jadi ke hidup duaan itu cukup harita. Satu wae gitunya umur istilah jodoh teh artinya yaitu mong anak mong kapuping misalnya ti pihak itu akibu mantra nya ciwi anu pangsepuhna gitu kemargi C4 teh kan sakolakna apa tepat SMP gitu tanah ya harita teh gitu terus bari kain anom-anom gitu sareng nu kaduana saportos kumaha ngabayuanana barudakeun geus nikah padahal Ayib mah harita di tos naitan baru-baru terus tiasa ngahasilkeun atas dosa. Sabada nikah Ayib mimiti cicing di imah anu disewa ku pelukis Jaini di Keramat Pulau Gundul. Jalan ka imah teh becek jeung mindeng kebanjiran. Nepi ka sakapeung mah Ayib sok wegah balik. Tidinya tuluy nyewa imah di Jalan Keramat Pulau saimah jeung Ola es Sumarna Putra katut nasar. Ukur sababaraha bulan di Jakarta teh tahun 1856 Ayib jeung 4 pindah ke Jatiwangi ngandalkeun hirup tina honorarium nulis dina mangsa usumeurit. Ari kiriman duit di Jakarta remen elat karasa eungapna neangan keur ngebulkeun dapur teh. Nyaharita Ayib nulis novel perjalanan penganten. Lantaran henteu bisa hirup di Jatiwangi katambah 4 sakapeung sok rumasa cicing di imah kolot duanana pindah deui ka Jakarta. Rea kagiatan di Jakarta mah kaasup mokalan Kongres Pemuda Sunda tahun 1856. Harita mimiti nulis dina basa Sunda ngeusian rohangan dangiang dina surat kabar Siliwangi babarengan jeung Mang Ola. Hirup teh tina honorarium di Jakarta. Nah, akan di Jakarta memang honorarium lancar. Artinya akan datang ya. Terus dari wangi ada honorarium sok pada datang. Jadi ada salah satu faktor yang maka susah di Jakarta menjauh di Jakarta. Maka baik ke Jakarta. Menang 2 tahun di Jakarta terus pindah deui ka Sumedang. Di imah nu disewana mimiti abreg-abregan rea babaturanana nu ngadon mondok. Harita Ayib mimiti kataji ku pantun jeung aktif maluruh titinggal Haji Hasan Mustafa. Di Sumedang menang 2 tahun pindah deui ka Cihideung Bandung. Beki intensif nuturkeun sastra Sunda. Tina honor nulis geus cukup keur hirup basa janbaena. Nepi ka pindah deui tahun 1860 nyieun imah di Jatiwangi. Bahasa Jatiwangi itu tahun 50
kamu sendiri mah kita. Jadi sahabat di Sumedang, Cihideung jadi wangi, minimal kalau jadi wangi teh. Kayak itu gede terjadi wangi mah kayak itu teh. Jadi disangkanakan teh beunghar sebab minimal gede. Kesulitannya juga tadi duit cakapeng telat datangnya. Padahal keperluan saya pokoknya bukan bisa ditunda. Jadi mengingat bisa pada sekali mangsa kita pengalaman dia sudah diceritakan Pak. Sekali mangsa itu dia sendiri tak cerdas dengan yang suka namanya isukan. Sudah isukan datang melalui siasat. Dan 11 orang pos datang, dia bawa pos besok. Jadi itu yang dua nyarita. Dia kurang dua deh, yang sore kurang. Maka lagi bingung gitu ya, karena jawab untuk nyokot namanya Hasan Mustafa. Di Jatiwangi, Aib bagi produktif nulis. Bari ngantir karesep nangga pantun jeung lalajo wayang. Basa majalah Sunda Medal, tur Aib jadi pamimpin redaksina. Tahun 1865, 4 diajak pindah deui ka Bandung. Nyewa imah di Gang Asmi 20. Gang Asmi kaimpungan para pangarang. Rea nu ngadon mondok moek, eukeur mah 4 jeung Aib mindeng nangga pantun deui. Di mana di Gang Asmi? Kira-kira nomor sabaraha? Bring itu dia teh. Berapa? Istri, pemajikan, sareng pun anak. Bring ngariung kan. Hookeun. Teu nginten satok mabuuk. Dina wang-wangan teh bumina teh pas, sada biti agreng teh tangtos. Mobilerna istimewa. Dongkap kali itu teh buku bungkul. Kang Aib di Gang Asmi teh ngadegeun sareng mimpin proyek penelitian pantun dan folklor Sunda. Upami nangga pantun ceumpat teh kabageanana sanes mung ukur nyadiakeun sasajen kanggo haturangan para karuhun, tapi oge kedah nyadiakeun susuguh kanggo incu buyutna karuhun anu harita ngiring nonton di dinya, ngiring ngabandungan. Makaning biasana tarasa kedik nuju di Gang Asmi eta teh jadi panganjerkan sarerea eta teh malah meh saban dinten aya wae tamu meh saban dinten 4 mah kudu nyuguhan tamu. Jadi akang ge sering pisan ada ngiring dahar di Gang Asmi teh hari itu 40. Atuh Aib perayaan hari tamah nya katinganna harita rada pangrepotna Aib teh nya adu. Majalah Sunda nu dipimpin ku Aib tetela dipikaresep kudu maca. Tapi lantaran kritis tur eusin henteu salilana nyumuhun dawuh pamarentah, teu dipikaresep kudu jareneng mah. Meh bareng jeung barobahna pamarentahan, majalah Sunda eureun medal. Aib jeung 4 henteu salilana bisa nyempunan hirup tina honor tulisan dina majalah jeung surat kabar. 4 dadagangan kadaharan di hareupeun imah keur nambahan pangabutuh sapopoe. Eukeur mah babaturan Aib mingkin rea nu milu mondok, milu cicing jeung milu dahar.
bulan puasa gitu kan macam-macam yang nah pola perkara itulah ini di meja ada di meja itu 5 tanggal beli yang buka ini tekanan mental kendaraan tempatnya seberapa bulan tidak ada miliki seberapa mati tadi hasil cepat mengarang buka ini purna tuh si makam itu rasna tapi mengarang banyak juga ada tangan harus buka tapi alhamdulillah nggak cepat pagi sama beas keluar gitu menang beli teh maksimumnya seperti lo gitu jadi supaya menang beas komponen dari kalau itu cepat sok terus ngawitan ngaulang Pak gimana di umpatnya mau tepatnya di Tombok Pak kumaha lamun 4 kadagangan Bapak mau izin Bapak teh dosen boga pawajikan erek dagang sangu koneng kan pakai kode era anu penting mahala tapi eta da ceuk teu ngatos atuh rencangan seniman bogo dulu 28 jalmi anu kudu di pasar Emam bajang salaki teu ngala teh alhamdulillah tina dagang eta oge ka sadayana. Basa Dewan Kesenian Jakarta ngadeg, Aib kapilih jadi anggota. Aib mimiti rea kegiatan di Jakarta, ngurus majalah Budaya Jaya, jeung mimpin pamedal Pustaka Jaya. Geus waktuna pindah deui. Aib jeung 4 katut palaputrana miang ka Jakarta. Mimiti cicingna teh di Bumina Ilen Surya Negara. Tahun 1874 nyewa imah di Jalan Siaga. Nepi kanjeun imah sorangan di Rawa Bambu Pasar Minggu tahun 1876. Ayib beuki rea kagiatan. Salianti ngurus Pustaka Jaya, kapilih jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta jeung Ketua Ikatan Penerbit Indonesia. Kungsi jadi anggota staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Di tahun 1873, meh saban tahun ngawakilan Indonesia dina sidang-sidang Asian Cultural Center for UNESCO di Tokyo. Diundang ka Walanda, ka Paris, dipenta nyarita ngeunaan pengalaman ngarekam pantun Sunda dina Kongres Orientalis tahun 1873 ke Amerika Serikat, Jerman, Rusia, India, Australia, jeung lian-liana. Kusabab sibuk nguruskeun pagawean nu rupa-rupa, manimeh teu kaburu maca jeung nulis ari lain anu langsung patali jeung pagawean sapopoe nama. Dina tahun 1880 bulan Juli nepi ka Desember jadi fellow the Juvan Foundation nya harita ditawaran pikeun ngajar di Osaka Gaidai. Sanajan mimitina nolak tapi akhirna mah narima kusabab rupa-rupa tinimbangan antarana harita teh disebut-sebut baris diangkat jadi Menteri Kebudayaan da Pendidikan dan Kebudayaan rek dijadikeun 2 kementerian. 4 marengan ka Jepang. Aib ngajar di Tenri Daigaku jeung di Kyoto Sangyo Daigaku. Salianti eta tahun 1882 nepi ka 1888 ngajar di kursus basa Indonesia nu diayakeun ku Asahi Cultural Center Osaka. Leuwih rea waktu keur maca jeung nulis nepi ka ngayakeun hadiah rancage di tahun 1889 secara pribadi. Di tahun 1883 diteruskeun ku Yayasan Kebudayaan Rancage. Tahun 2003 Aib pangsiun. Terus nyen paniisan di Pabelan, Magelang, Jawa Tengah.
Kiwari Ayib jeung 4 matuh di Pabelan, Magelang, Jawa Tengah. Imahna nenggang, rada anggang ti tetangga liana. Diriung ku kebon jeung pasawahan. Nya di dieu duanana nyeusup hawa seger, neruskeun lengkah 20 tahun babarengan. Pabelan, tempat nukis, opat wangunan ngariung, pakarangan nu lega, laluasa pikeun neuteut patambanan. Paenteng-enteng jeung Imah Ayib ngadeg pabukon. Aya deui wangunan sejenna nu diajangkeun keur para tamu. Pabukon wangunan nu panglegana. Eusina ribuan buku nu geus jadi sobat galit ti mangsa ka mangsa. Rak buku ngajajar minuhan rohangan. Malah rea buku nu masih keneh didusan da beakeun tempat. Di lantai 2 pinuh lukisan koleksi Ayib. Di antarana lukisan benangna Apandi, Nasar, Yusru Samsi, jeung Mulyana. Meh kaya poe nu kaliwat, Ayib meakeun waktuna di pabukon. Rebun-rebun sabada olahraga ngurilingan patamanan, Ayib sok ngilang heula ka pabukon. Kaprak-keprak di dapur, nyiapkeun sarapan, daapan masak teh, pangaresepna ti budak. Berang, burit, peuting, malah aya kalana wanci janari leutik. Ayib ngalongok pabukon. Maca, nulis, estuning pacabakan nu teu bisa ditinggalkeun. Najan ayeuna geus pangsiun.
Wilujeng ceempat Kang Ayib, mugi kabagjaan teh manjang nepi ka jaga, nepi ka beh ditueun jaga.